Isuk-isuk teh ibu-ibu masok rariweuh nya. Wilujeng enjing bade sadayana kumaha kabarna. Biasa we rutinitas emak mama yeuh. Enjing keneh teh urang buka-bukakeun heula hordengna. Tuh ning tos caang nya. Sok rariweuh pakpikpek teh ninganan nya. Tos dibuka-bukakeun mah urang lanjut we ngadamel cimol ieu teh. Ieu teh nuju naheur caina teh. Ke urang canak heula yeuh. Cur eta si cai panas teh kanu aci anu tos dibumbuan. Tos kitu mah urang aduk-aduk heula yeuh. Ngadukna ge da nganggo cukil kai atuh da soalna make panangan mah panas nya kabayang we atuh cai ngagolak langsung cur kanu aci ai kudu ku panangan mah nya. Singkat cerita jadi we si cimol teh urang bungkusan heula ayeuna mah. Lantaran kamari anu komen cenah pake sarung tangan plastik atuh tah ayeuna mah nganggo plastik nya meh teu katingal rarujit. Padahal mah da panangan teh tos bersih lamun barang damel teh. Sami da abi ge atuh da sok kanu jorok mah alim kitu tah. Tah teu karaos ninganan ayeuna mah kantun di hektaran ieu si cimolna. Nah teh keur ngabuleud-buleudna teh di video heueuh leuk-leuk lah keur di buleud-buleudna mah da makan waktu hampir 2 jam. Besi kesel baraya nontonna ai kitu mah dipersingkat weh beres we. Tah lanjut ayeuna mah urang ngabersihan heula si pambawa rejekina yeuh. Pokona mah kacana nanaonna sela-selana kudu bararesih. Da pokona mah rujit lah lamun kotor teh leuheung we ai bararesih mah nya. Anu meser teh atuh meureunnan raoseun katinggalna ge rarikseuk. Da jadi pedagang mah kudu bersih, kudu sareungit, kudu apik lah pokona mah. Sangka nu meuli teh tertarik. Tos kitu lanjut urang beberes yeuh, urang teunkeun wadah-wadahna, bumbu-bumbuna. Naon nu kudu dicandak pokona mah ulah ka kantun. Soalna lamun ka kantun wah cilaka 12 atuh nya. Simpenkeun heula hiji-hiji mulai ti bumbu-bumbuna ieu teh. Bumbuna teh nya aya asin, aya balado, aya jagung manis, aya lada. Eta mah kanggo cimol kering. Pami kanggo cimol bojot mah biasa we aya minyak bawang, aya cengek garingna. Pokona mah kedah dicekan deui bilihna aya nu ka kantun we. Kade sendokna ge ka kantun ieu. Tah tong hilap power bank ieu teh. Dapan kanggo toa meureunan ge kanggo manggil pembeli anu diralebet bumi, anu tarbih teh pan nguping sora cimol teh langsung we daratangan. Yeuh cimolna tingaleun tah ningan nu tadi di dambel teh urang beresan da ieu meureun pokok utamana mah cimol. Nya naon deui atuh padamelan ibu-ibu mah kieu we komo carogena anu sok icalan mah mantosan. Lamun tos beres dadahut kieu teh baru we bisa nyepeng pagawean bumi ieu si teteh teh. Matak sapopoe teh di bumi we ti enjing nugi ka sore teh tara ka mana-mana. Ih kunaon ieu meuli hese kieu naon ieu teh nu ngait. Naon ieu teh cenah. Tah ning tiasa. Alhamdulillah ieu beres oge. Tah kaparabaraya tong hilapnya pami pendak sareng si emang ieu cimol ieu. Tong hilap jarajannya. Keun heula video ti si teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.